Dongeng Sasakala Gunung Cupu kacaritakeun aya 7 widadari ti kahyangan anu resep ngalanglang ka bumi. Maranehna resep kokojayan bari silanglang di hiji talaga anu herang caina. Dina hiji sore waktu widadari keur anteng kokojayan di talaga. Kurunyung jajaka nyamperkeun ka eta tempat. Lagadalah ieu widadari anu dicaritakeun ku urang lembur teh. Pokna ngarendeng sorangan. Tuluy manehna sorangan. Tuluy manehna nyumput di satukangeun rungkun nu ngababadeg di sisi talaga. Panonna mencrong ka tengah talaga ngawaskeun para widadari anu teu nyahoeun aya jalma nu ngintip. Sanggeus lila ngawaskeun paripolah para widadari anu teu nyahoeun aya jalma nu ngintip. Sanggeus rada lila ningalikeun paripolah para widadari. Kerteg dina hate eta jajaka aya niat rek ngiwat pakean-pakean eta widadari anu ngalumbuk di luhur batu sisi talaga anu kateteuyepan nyamperkeun pakean tuluy dicokot sapasang. Widadari teh kaget bet aya jajaka di tengah leuweung. Geus teg wae sangkaanana yen pakean kahyangan tangtu diiwat ku manehna. Sanggeus ditanyakeun si jajaka ngaku yen pakean Nyi Putri aya di manehna. Ku kaula dibikeun asal Nyai Putri daek jadi pamajikanna kaula, ceuk si jajaka. Lantaran teu aya deui jalan kapaksa Nyi Putri teh narima kana panglamar si jajaka pikeun jadi pamajikanana. Gancangna carita, dina hiji mangsa waktu Nyi Putri rek nyokot pare ka leuwit lantaran rek nutu beas. Manehna manggihan pakean kahyangan anu baheula leungit tea. Geus waktuna manehna mulang deui ka kahyangan. Ku kituna rap wae eta pakean dipake sarta tuluy bebeja ka salakina anu harita keur di kebon. Si jajaka teu bisa ngahalangan kana kahayang pamajikanana. Lantaran ceuk pamikirna mana kapanggih oge pakean anu baheula disumputkeun teh. Hartina geus waktuna manehna papisah jeung pamajikanana. Sanggeus kitu mah blesat wae Nyi Putri teh balik ka kahyangan ninggalkeun anak jeung salakina di bumi. Ngan samemeh mulang manehna ninggalkeun cupu nyaeta wadah perhiasan pikeun cecekelan keur anakna. Bisi dina hiji mangsa hayang panggih jeung nu jadi indung. Nepi ka
Ka ayeuna cupu titinggalan Nyi Putri teh cenah aya keneh di hiji gunung. Ceuk nu kawenehan mah geus biasa, unggal aya katumbiri sok aya widadari anu ngajugjug ka eta gunung pikeun nepungan nu jadi anak jeung salakina. Lila ti lila gunung tempat nyimpen cupu teh katelah wae Gunung Cupu nu aya di wewengkon Sukatani, Purwakarta.